Bismillahirrahmanirrahim. Paten Gusti Allah nu bakal kakenaan ku rahmat kaula dunya akhirat fasaaktubuha kaula netepkeun kana rahmat kaula terutama di akhirat hije lilladzina yattaqun ka jelema nu takwa. Iblis cerik deui. Dua yutuna zakat anu daek ngaluarkeun zakat. Nu sugih teu ngazakat kucing. Tilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema nu ngimankeun ka ayat-ayat kaula. Tilu janji Allah. Allah ucapkan wa rahmati wasi'at kulla syai' di jerona ayat tilu hije alladzina yattaqun dua wa yutuna zakat nomor katilu yu'minuna bi ayatina nu ngimankeun ka ayat tilu. Mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna dakwah-ngadawakeun nu tilu. Para kaum Bani Israel, kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu tilu. Hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga talladzina lilladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nomor kedua cik Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israel sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat tijarah zakat mal jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kulla syai' kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat. Bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil. Bahasa imankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu mantak ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat. Oge ka jelema-jelema anu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil. Termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ka kiamat. Kos kitu doa para nabi mah. Lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi, ya Allah salametkeun tetangga abdi, ya Allah salametkeun bangsa Indonesia, ya Allah salametkeun mukminin mukminat. Nu mantak doa khutbah teh wajib dijadikeun rukun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Eta teh kumaha basa dunya doa eta mun urang khutbah teu make eta teu sah. Abeh kan sumarambah kabeh teu mikiran sorangan.
Urang malain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukan keun gaya tatangga abdi mah mungsrutkeun Gusti coba ngadoa si kos kitu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleutik Gusti sugihkeun abdi keun bae lawan abdi mah ku galedegkeun habak pamustungan tambah doa masyaallah ulah datang ka kos kitu ngadoa kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah tah malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti tapi tatangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tatangga abdi dulur abdi majukeun geus keun bae abdi mah urusanna tah malah urusan Gusti ka abdi mah ikhlas gitu mun dulur abdi tatangga abdi mararaju Gusti kiamat ngadoa Gusti can orang ngadenge urang ngadoa kos kitu urang mah ngadoa muriang yang ngadoa cager kijang urang bae ya Allah cagerkeun abdi Gusti adapun tatangga mah kajeun garering ge apanya ngadoa si kos kitu Kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali gadoa berebet terus datang ka di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi horenganan rahmat wa rahmati wasi'at kullasyai cak Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat. Mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa be urang ge kudu percaya ka kitab Allah. Kitab Al-Quran, kitab Samawi, Injil, kitab Samawi, Taurat, kitab Samawi, Zabur, kitab Samawi, tetap aja akur. Di jero Zabur, Taurat, Injil, eta teh nauhidkeun ka Allah, Al-Quran atuh sarua. Di jero kitab Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Quran. Akur pada kitab Samawi. Mangerankeun ka Allah. Sarua lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal berarti ia penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair iya adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah. Tah mantak rahmat mantak. Inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mentek begitu Kangjeng Nabi orang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bungah lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga pohara kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi geus puguh manusia mah bumi langit bararunga lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ieu inna rahmati wasi'at kulla syai. Masya Allah. Kangjeng Nabi asup gede. Iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat. Iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayana Al-Quran bakal kakenaan ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi tenu diangkat dari Rasul anu bangsa umi allazi yajidunahu anu bakal mararagihan kaum ka Kangjeng Nabi makruban tertulis indahum di aranjeuna yana fit Taurat wal Injil dina kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mantak. Begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia kemudian gede diangkatlah jadi Rasul
Kanjeng Nabi teh kapanggih jeung malaikat Jibril di Gua Hira. Kanjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni. Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat. Langsung ku malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hei Muhammad, hudang. Udang Kangjeng Nabi. Ieu lain sambarangan. Ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuan? Cak Kangjeng Nabi papanggihan. Kumaha manggihna? Beuh lain lalaga aya hamba Gusti anu langit katutup. Cek Siti Khadijah. Nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi, jadi rasul. Dina kitab Taurat aya. Paham Siti Khadijah? Ieu urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul, tanda-tanda nabi. Yuk urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Tauratna aya. Lamun mah datang ke kula panjang umur, haju berjuang sabada hijrah, kula bakal diharap. Cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah, ai kitu bakal perang. Masya Allah, jadikeun abdi sebagai bagian daripada muhajirin. Cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang. Geus dijatakeun dina kitab Taurat. Tanda-tanda Kangjeng Nabi teh ti mimiti rambutna, pangambungna, cepilna, damisna, angkeutna. Sia mah nyaho teh bahasa naon eta? Manyaho sia mah hese. Geus satu bahasa urang bae, buukna, ceulina, irungna, bibirna. Asana jore. Asa teu sopan teh. Pan sia mah disopanan teu ngarti. Naon angkeut, naon damis, naon pangambung. Puyang cenah mah ka kiai. Sakalina disogolkeun, asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi. Pan aya kieu bahasa teh. Ai kasepuh mah kulem. Oh, pun rama teh nuju kulem. Kan ngeunah. Sopan ngaranna. Ari si Udin anak keur molor. Asta, ai ka anak ulah kulem. Oh, putra teh nuju kulem. Sopan amat. Lain di Sunda mah. Ai anak keur naon? Tuh, keur dahar. Terus ai rama pun rama nuju tuang. Kan sopan. Masya Allah, ajengan anu pupus, ajengan pupus. Ai jawara teh anu main koprok modal. Ai nu tukang leuleumpangan teh paeh. Urang mah lain, woi, baru kiai anu paeh dak. Teh asana senep kana hate. Teh ku bahasa bae ge beda bahasa ge. Masyaallah. Nu mantak urang teh aya murikat bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang. Coba ge. Urang dikareupan ku pemajikan. Haju langsung bae. Duit neng tah duit deng. Bade ka mana? Aduh. Asana aing asa njot-njotan. Ngeunaheun kan diaakeun gitu. Eta mobil kanggo neng. Bagus, masyaallah. Kakarak ge aya 3 AA. Geus bebeakan kabeh. Masyaallah, coba. Emang aing sia di ka mana gitu? Ka salaki ngomong. Ieu bangunan deuk make calana dewe sia di ka mana gitu. Puyang. Tadina urang endek ke jadi henteu. Teu bahasa teh. Ngeunaheun kana hate. Mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge AA-na doang nu teu kuat. Ka dieu heula sakeun deung AA Fudoli. Aduh, dan kunci Fortuner dibikeun ieu neng ya. Aduh, ya Karim, teh kos kitu da doang teu kuat ge. Bahasa nanaon ge teu meuli bahasa mah tuh. Beuh, masyaallah orang mah sogol. Dia geus madang can. oh kasalaki dia geus madang. Atuh pang nyokot, jotong sebelum cokor bae. Ieu budak dijadikeun nu ka-7 ku aing sia. Masyaallah bahasa. Nah ieu alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dina kitab Taurat
nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantap ketika jelema maca kitab Taurat anu asli maca kitab Injil bardambas anu asli jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat sesuai jeung anu aya dina kitab Injil ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun. Di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim, ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar, ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid. Di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid, di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab, di para syayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir. Para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdul Rahim, di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Khaliq, di daratan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Qadir, di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin, di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Giyat, di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Razak, di kitab Taurat di Injil pop jeung sejen-sejen deui. Kitulah ngaran Kangjeng Nabi. Di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq wa indallah munggu Allah dina Al-Quran dijelaskan Toha Muhammad Yasin. Kitulah ngaran Kangjeng aya geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa nu Kangjeng Nabi Muhammad geus tertera dina Taurat jeung Injil sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh 9. Nomor kahiji ar-rasul yattabi'una ar-rasul, nomor kedua an-nabi, nomor katilu al-ummi. Hartina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah. Ummi hartina ummi tara nulis tara maca ummi. Sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng, mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi. Nu mantap teh Kangjeng Nabi anna ummatun ummiyatun la inna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu. Sanyana kaula teh bangsa, sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu la naksubu wa la nahsibu, tara nulis tara ngitung tara maca ummi. Tilu. Nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf, nu selalu merintahkeun kana ma'ruf. Kangjeng teureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf. Kajelema teh teureun-eureun nitahan hade bae kade, aranjeun teh kudu salat kade, aranjeun kudu puasa kade, aranjeun teh kudu ngazakat kade, aranjeun teh kudu haji. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nomor kalimana wa yanhahum 'anil munkar. Kangjeng Nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran-kamunkaran. Kade ulah mabok, kade ulah maling, kade ulah zina, kade ulah ngabohong, ulah hasud, dan selanjutnya. Iyalah tugas Kangjeng Nabi, amar ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Genep wa yuhillu lahumut thayyibat
Kangjeng Nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan. Jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab lantaran Kangjeng Nabi lahir di Arab, maka urusan halal jeung haram nurutkeun sakumaha perwatakan urang Arab. Kullu mas tatbasahul Arab bahwa halal. Kullu mas tatbasahul Arab. Setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab. Sebab Kangjeng Nabi lahir di Arab. Secara umumna perwatakan. Lamun anu dianggap bagus cek watak urang Arab. Urang Arab mana kerukut lain. Sebenarnya ka kerukut doang. Urang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka urang Arab. Lamun cek urang Arab bagus mencek orang Arab teu bagus haram. Matak diangsong-angsongkeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka Kangjeng Nabi lah dieuna nyieun ijma ulama. Makanan-makanan terus diangsong-angsongkeun. Lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh ieu halal mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith pokona ieu timbullah asbah wan nadhair la darara wala dirara hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat. Thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab. Nah dijieun qaidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna. Angsongkeun ku ari korma, angsongkeun kacang, angsongkeun cau, angsongkeun jambu, angsongkeun kalapa, abeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh. Eta halal. Angsongkeun orai. Hei. Apa ini? Tah, orai haram. Lantaran watak orang Arab embungeun. Jol bae. Aya lindung. Naon lindung? Belut. Belut cak orang Arab. Wah, ini mah serupa dengan ular. Iya serupa tapi ieu mah kan hewan cai. Sedangkan setiap nu hirup di cai halal. Tapi cak nyana rupana kos orai. Aing embung perwatakan aing ka orai. Orai mah haram. Tah nu mantak patarik-tarik. Leuleuh bahwa ieu teh binatang-binatang cai halal. Leuleuh sarupa jeung oraina. Ngolosot-ngolosotna aing embung haram. Nu mantak dinya patarik-tarik. Cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai. Cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai. Maka dibuatlah ijma ulama. Panjang tak orang nyaritakeun tentang belut ge. Nu mantak aya bae kitabna Kitabul Balut fi Bayanil Belut. Siapa pajar bohong bae aing aya. Terus teu ngaji jing. Mantak ge ngaji cak ge jing. Jungjang jing cisoka eta. Ieu keur carita pada geus araran geus aing santri mah jeung kieu geus cara sakadar ieu mah. Bahwa ialah sumberna huluna aya la dororo wala diroro cara nyokotna Gus Jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Kangjeng Nabi teh ngaharamkeun kana anu jala lember kaya ning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabayakeun ka diri sorangan ngabayakeun ka batur eta teh haram. Jol bae ku ari afyun, jol bae madat,
Jol baik kuari matu kitu ganja. Langsung kan. Coba ganja. Set ganja. Sok. Sengat. Surga. Bidadari. Kakarak tilu kenyotan doang. Ngeseserian. Nah, berarti iya ganja haram. Haram tak ganja. Daunna, kembangna haram. Ganja. Coba kuari tembakau Garut. Biasa bae budak. Haneut doang heuh. Waduh, kaum rasa samsu. Ya teu naon. Sok Bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk haramkeun rokok. Atuh tinggaleun dak. Atuh tinggaleun. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Je mentak urang sok terbawa arus aji heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot ku sia. Sakali sedotan, dua kali sedotan geus weng aju muka calana bae nya weng. Rokok ku sia. Deh. Moal mabok rokok paling tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Ge, naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna seni teh bacin. Ieu teh elatna teh bisa tah henteu. Sok. Oh, udag-udagan, mantekan, munazarahan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Cenah ieu aya dina kitab tasawuf. Lain deui kitab tasawuf jeung fikih. Nek hukuman haram fikih apa nek hukuman make ahli tasawuf. Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tarku malayani. Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat eta sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayo sia. Tarku malayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru dek tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamakola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji teh teu kiai pan kolot. Coba. Ai praktek atanbak haramun. Tanbak tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Bo, imana di jelema-jelema, udang-udang nanya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukumage. Nu ninggalkeun lain umat sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang Allah sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu macam-macam teh lain deui. Aslina haram, aslina makruh.
urang teu deuleu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh ku ari diharamkeun rempag sia kajen hukum rempag sia kajen hukum deh parangsana ulah sok kababawa heulanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah teh ulah nyana diharamkan korupsi embung nyana diharamkan sogok menyogok embung urang di bawah kita ngaramkan rokok heula dak dah dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum ya atuh naon deui atuh abe dibere aing rokok ku gudang garam habak sakalian ya tuh sia mah hayang dibere bae meureun lain kitu ulah sambarangan ngahukuman ulah sambarangan tetep bae pertahankeun urang teu bisa nasaur jeung nyieun hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya oh ieu haram so teh mimba bitasawuf atuh jang pribadi ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh fikih karak meneran tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang patulwin Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah sembarangan ngahukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duitna saeutik abdi teh aju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit ti mun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol bereuji Allah ya tobat dan hese kasalahan hukum mantak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman ciger aya nu datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh hampura atuh salah mantak naon sih jalain nu kiai hukuman nu Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarak unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati mah bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu teh jadi dokter sikos gitu di Indonesia dia tuh di Indonesia dokter Rianto almarhum dokter Wiranto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat dok tah ieu obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah nggak apa-apa kalau ini udah kasih kan aja lah seknya babari dokter Wiranto mah aja urang keur ka ditu ngarokok banyak na ku kada ditanya dok kok ngerokok nggak ada penyakit nggak apa-apa seknya yang ada penyakit nggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nya ngarokokna atuh jeung kula di dinya di kantor ngarokok bae nya nama tuh jadi jangan apa kantor kedokteran ge bau rokok wah Wirianto geus macem-macem bae masyaallah nah cerita hukumna sakadar mah buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun nya ngarokok digulung ngarokona ngarokok giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia cenah nyana ngarokok aing urang teu meunang apa aing mah capek sia mah henteu katanya tadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok apu ya eta
Nah sebabna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah haraseum jeung capek aing siang ngadengekeun doang mah ngarokok. Adekeun rokona tuh. Henteu teh mah leuwihna kadekeun mah. Nah eta ngarokok biasa. Kiai Prawira ngarokok. Maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji. Ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana. Juman bisa, Syamsiah bisa. Geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana. Jago ngajina. Mantap begitu aya anu ngaharamkeun speaker, seuri bae nyana. Ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon? Maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf? Salila make piki atuh deuk naonan. Nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana? Hadis mana turunkan ceknya hayu orang mantekan orang ukudul jubanan orang jamul jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokoknya atuh ai sia tuh bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah je ai kene-kene haji teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji cenah nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mantak ngarokok abeh dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajeuna mah aing hayang ongko dibere henteu tah ieu keur carita hukum masyaallah samarangan tanda kula samarangan kaliti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ya atuh urang Garut pan marak naon tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa ieu aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede anu mantak haji diharamkeun aya unsur naon ye aya urusan polusi atuh teh mah undang-undang negara pek bae bisa mah cara Singapura mun ngarokok urang tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta namun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturanana namun endek aya khusus tempat ngarokok taman los urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung. Oh, jadi nyana tugas orang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana. Tah, piceun bae ku urang cokot ku nyana. Nyana heula ngarokok. Sial, atuh tita tadi bae menta sia ka aing. Ya Allah ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is mun ditotor cara nyokot hukum panjang ieu mangan sakitu bae wa yadau 'anhum israhum wal lawlan allati kanat 'alaihim jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia contohna model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu maehan maneh ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting uruk najisna kan berat mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi wa yadh'anhum israhum wal aghlal lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh apakah mabok apakah zina apakah maling jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanana waqat jeung teu kudu digunting tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam nu mantap alladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru makari jelema-jelema anu arariman ka nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam ulaika humul muflihun tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim ulaika humul muflihun etalah jelema-jelema nu bahagia nu kebahagiaan naon anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun boga imah nu mewah ku urang dicicingan panas jeung hujan teu kapanasan teu kahujanan sabaraha tahu isuk pageto ditinggalkeun boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun sawah ditinggalkeun pamajikan nu bahenol hiji dua tilu opat ditinggalkeun engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan imah sawah perusahaan keluarga siap henteu urang mentak tempokeun batin urang kaditu ka alam akhirat bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana hayu sia kitu keneh imah kitu keneh sawah perusahaan sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan kena-kena kerja di DPR jadi bupati jadi gubernur jadi pejabat itu keneh jadi pengusaha orang kokomoan hotel mana bae dibeli bikang mana bae awe mana bae kumanehana ditumpakan sakedeung deui sia bakar ngalengkah cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene Isa masih berjamaah kene magrib berjamaah kene jam 7 maot da kumaha mending lamun urang geus boga bebekalan ditanya salat rapi puasa rapi zakat rapi puasa rapi dan lain sebagainya ketika ditanya kan mantep tapi lamun loba sangkutan-sangkutan urang duh ditanya ku Gusti Allah nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun jelema nu iman urang alhamdulillah iman wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang ciri ngamulyakeun anak weh muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge weh rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang mah cat mawa aqua hiji diteuneun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang pohara eta jelema pas gitu tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin aya tanda lah nah iman ngamulyakeun nulungan di antara nulunganana ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa lamun aya nu muludan aya kiai urang datang eta teh urang keur nulungan agama Allah namun urang teh datang urang teh keur nyepelekeun agama Allah lain kitu cenah kiai kunaon tuh nu mantak teh datang kiai na Ki Golkar oh lain deui teh masalahna teh lain deui teh bener sia kita mah bener sia sebabnya anak ge cenah kiai lain deui kaluhurkeun agama ngaluhurkeun kantong oh ai kitu onam contohan ku sia cara kiai saha eta
kemana meureun teh mah tah nu di luar teh nyahoan itu mah urusan pribadi lain kayak kos kitu onam tah aya alasan tertentu gae nah jadi lain teh cinta ka Kangjeng tapi kulana lah nyaholah lain deui teh urusanana ja umat mah ketika diajak ikhlas bener-bener ngagungkeun agama Allah jawara ge siap bae malah jawara nu teu heula lamun aya diajak perang gas kiai mah panderi bae kula teu heula kula mah poe ge masalah geus cak jawara kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah tanggung kula mah paeh ge emang saya berani amat buat jasa utang kula geus lah aduh sudah teh murni teh jawara Masya Allah dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna nyahokeun ka Allah teh asmana nyahokeun Allah sifatna nyahokeun heula ka Allah carana ayo urang ngaji tauhid lati mimiti urang ngaji tijan ngaji sanusi ngaji umul barohim kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nyahokeun rasa urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakara carita doang tauhid urang mah caritana tauhid omong Allah aya naon dalilna aya dalem lanana bener nu ngarizkian salah ngarizkian urang Allah gimana ayatna ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha pinter oge sia hebat sia bener oge gas bagus balik ka imah sageron dagang bae pan cenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat teu bersyariat teu bisa tah ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel keneh salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli kiai mun bersyariat keneh bisa dibeli muana bae geus kiai muana bae moal sanajan udang-udang gede bersyariat keneh bisa dibeli moal kuat kajen kumaha ge saudara sekalian jangan sembarangan pemerintah kita itu enggak beres nakal dengan demikian hati-hati kita cari kelurusan kejujuran hebat amat di ceramahna Waalaikumsalam Pak Kiai yang kemarin ceramah ya saya tertarik ya Bapak siapa saya utusan Pak Bupati ya mana Pak ini ada bingkisan dari Pak Bupati berapa tuh ada 20 juta nah makasih dah salamin sama Bupati ya iya ceramah dehnya saudara-saudara sekalian kita harus hati-hati negara kita kan negara demokrasi dengan demikian ini negara bukan negara Islam maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara kita doakan sajalah alhamdulillahirabbil alamin. Kana isuna Assalamualaikum Isa abi ususan ti Bupati bade naon ieu bingkisan sabaraha 30 juta turun salam dulur ulah henteu nya milih teh maningan ka bupati nu aya bae deuk bener deuk henteu maning pilih bae dah ulah hese-hese lah kiai bersyariat mah kos kitu takol habak tuh sia maju dulu kakek cabai ulah wakal lah biasa bae sih jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina cenah jamul jawame deui geus jago jasa ulah kakarak jamul jawame 2 kalegleg kunyana syariat mah kitu bae sebab lawan encan aya Allahan di jero hatena bersyariat cara tadi ayat baca wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tapi nyana dagang tapi nyana tani tapi nyana di pamarentahna lain nek digawe tapi hayang duitna eta nu kos kitu ngaranna bersyariat tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui moal bisa dioyag-oyag kejen kukumaha isin ka Allah sieun ka Allah dibunuh sekalipun loba nu diseret Imam Syafi'i di penjara Imam Maliki di penjara Imam Hambali di penjara mempertahankan hukum isin ka Allah Imam Bukhari diseret
izin ke Allah keun bae paling paeh di dunia mah tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah dibere sorga. Tapi kiai syariat mah hayang senang di dunia, di akhirat tadi perhitungkeun. Mantak lamun eueuh kiai hakikat di dunia umumna khususna di Indonesia silakan mantak masih kene aya ahli hakikat alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal nanya nu mana sih kiai eta mah rahasia teu bisa sanajan sia di bejaan engkena puyang ahmadnya sebab naon atuh ahli hakikat besar wa babarengan jeung urang waya dahar-dahar waya nginum-nginum malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna nya mah tuh geus datang ka hakikat pan indah jas tuh eta kan melalui toriko melalui cobaan-cobaan nukus ku guru urang sok didongengkeun teh jelema bertoriko dek naikeun kan naikeun rasa lain wirid toriko wirid mah babari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah 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 barang bunta cauna gede illallah illallah lamun cauna leutik illallah illallah aja tarekat geus kitu heran deh lain tarekat mah mindahkeun rasa tina teu sieun jadi sieun tina teresep jadi resep tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu. Nah guru tarekat ya abang dek naikeunana make cobaan murid ada sia geus dibere tarekat wari dek ditaikeun pan lain wiridnya nama cara naikeunna ya ga ha saurang-saurangna neangan kotok sanggeus neangan kotok bawa ka dieu sanggeus dibawa ka dieu terus aing diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah kadeuleu ku jelema nya lamun kadeuleu aya nu deuleu berarti batal pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang aja silakan dah angkat kabel maruli kotok bebeja ieu sedang pencet pencet kabel aya nu mencit di kolong luak liuk cenah sasa lulus asana aing aya nu mencit di kebon kirai lulus asana aing aya nu mencit di kolong jembatan lulus asana aing aya nu di kamar sorangan bae lulus kabeh macem-macem aya nu ti peuting peuting pencit neuleu aja nguk kumaha kabeh di bawah ieu kiai ieu di mana mencitna abdi di kolong bale aya nu legeun teu aya tanda sia abdi di kebon kirai aya nu deuleu teu aya sia abdi di kolong jembatan teu aya nu nulis sama sakali sia abdi mah ti peuting mama eueuh nu deuleu abdi ge teu deuleu dia peuting geus dipencit sapencit-pencitna pajar hebatnya sabeureun tinggal nu saurang mau kotok hirup pan siapa tadi pencit cerekan ku mah henteu kunaon hese mencitna kunaon tuh hese cak mama ulah aya nu deuleu jah hese bang hese di kamar Allah neuleu di kolong jembatan Allah neuleu ti peuting Allah neuleu lah kula mama hirup bae tah cak mama tina 10 murid anu lulus hiji sia anu tadi pencit tuh boga rasa aja na asa dideleukeun bae ku Allah tah mindahkeun rasa nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu deuk nyaritakeun eta maksudna oh ono opo malaikat teh mau beureun di mah nya ono apa sih nakon-nakon begini malaikat ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak cak malaikatnya naon urusanana tuh sia hujan jeung teu urusan pangeran teh mendek nanya bae tapi mah rahasianya ulah dibejakeun ka jelema moal awas ieu mah kan urusan di alam malakut lamun sia turun ke alam jabarut ke alam mulki nya alam nasut ngaranna urang teh ulah beja moal atuh geus dibere nya hukum malaikat tek aya manusia nu dibere kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu oh jadi berarti awak urang ulah dahar ulah nginum paeh sia
Numantak ayalah paranti ngabersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur. Nu kurang dijarahan diunggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Aya tuh leuweuh wae atuh hese negara acak-acaka. Ya Allah ya Rabbi. Masyaallah karim. Lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD handapna beureum luhurna putih merah putih. Budak tah. Kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa, kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian garang PNS, kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui, kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah, ieu maka jeung tamakeun carita urusan ilmu kawalian nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang. Ulah ujub, ulah takabur, ulah ria, ulah sumah, ulah hubud dunya, ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi. Miceunan eta ge seseleh. Bicanan eta teh seseleh lainna lagan. Nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan lalipatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul qafi latifatul apa latifatul nafas latifatul qalb. Hiji-hijina latifah aya nu kudu dibersihan kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garoreng na dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah kapanggih bae jeung bupati dibere duit dilegleg. Iya hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna. Jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna, kurang mangayakinkeun moal bisa khusus. Wani disumpah. Lah sombong cenah kuci. Aing waktu sombong-sombong mah aing mah. Waktu sombong-sombong mah kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna. Kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna. Bisa ngajahokeun. Naon tah? Teu beres kolbuna pagaweanana henteu takholi nyana teu miceunan panyakit. Henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus, sifat-sifat anu bagus. Kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak, ai pajak mah kapan haram secara mutlak. Geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nyeudeuk diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunya kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman nagara, ai kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia nagara dorong. Aing mah lain dicaritakeun maju deuk nyaritakeun bersih roh sia. Deuk nyaritakeun kamajuan mah teh mah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya ceritakan kebersihan tuh ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur ulah didahar je sok urang dahar ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureunnya kalian saku aing ieu mah keur carita deuk kebersihan tuh lamun urang salaman dibere bagikeun ulai kaduhung
maka duung amat gede tuh malusu tuh besar bae mending legleg picet geus teh aing daya kitu kene duit-duit anu urang rada mang-mang ulah geus dahareun gitu kene mulai urang salat ka Allah rada ngeunaheun ge Allah nikmat tuh terus beki dipikiran beki cibet kuari nyaetikeun geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik urang masok nyaetikeun teh di hareupeun jelema lamun dareupeun tamu ngecemi ya sadaharna tilu ieu na ge tilu set deka deuleu lah saeutik mah cak tabu teh hebat amat sama kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus tamu balik bae dahar deui cak pabajikan lah kaji kok dahar deui tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik jadi loba kuari loba tuh kuari mah boho itu biasa tah eta kan blon eta kiai geus apa adanya bae gembul-gembul biasa malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae terus batur can nambahnya nambah orang kebiasaan kos kitu bae udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cak kula cak Imam Ghazali kula mah nyambung lidah doang cek Syekh Athaillah nu boga hikam kula mah nyambung doang cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah kula mah nyambung doang sakadar nyampaikeun doang nang macaan ai kiai nang geus ulah nanyakeun aing ja sia mah sia bae aing ih engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya itu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection yang serikeun aing ya Allah ya Karim nah ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh di jero qalbu aya sir di jero qalbu urang aya sir di jero awak urang aya ruhna qalbu sir ruhna awak urang ruh jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang dimensi zahir awak urang dimensi batin roh dimensi jero qalbu dimensi jerona adalah sir aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna aya nu datang ka qalbu mulai tasawuf tasawufan kene aya datang ka sir aya datang ka ruh ibadat mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut naik ka alam malakut pakaianna lain tingkahna ge lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ka alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan ku ari mah neuleuh ka empang cai mah ayangan hararejo
nele urang ke perkebunan ku ari geus bararotak geus lain hejo nele urang ka jalan cai ku ari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon ku ari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tuh lain teu berkah ketika orang ninggalin nu keberkahan mah ieu langit nurunkeun hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh iyalah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon masyaallah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh masyaallah suburna nu luar biasa caina ngemplang teu lila di pelakan parehejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian masyaallah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele sagala aya gabus masyaallah ningali di solokan-solokanana ya karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah guys bang ditau ya Allah keplok masya Allah eta lauk datang nati mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing dabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 teu menang hiji acan teu berkah teh ngaranna kos kitu teh loba teuing eupan batan meunang emang eupan hiji masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi tet aya parantina sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh teu bae kadeuh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik meunang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aja mana ngoloso deui teh kudu bebeja teh kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim udah jamun nyarita gadog gludug aya deui gledeg gludug nyanya
turun deui hujan. Masya Allah, di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa. Masya Allah, pare jaradi nu dipelaku manusia, jagong jaradi nu dipelaku manusia, kitu kene kacang, kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut dan segala rupana. Pan aya sapi, aya munding, aya domba, beuh luar biasa poharana. Siraru daratang bagian hayam coba eta. Kabagian kabeh berkah ngaranna, geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simut. Kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung. Manuk cukup ngadaharan, simut doang ge. Simut boga dahareun loba ambalaya. Hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung kebol munding mah lain lalagaan. Eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan. Pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna. Gitulah keberkahan. Ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai? Ulah nuturkeun pamarentah, konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim. Mana? Ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard. Kararitun teh si manusia nyaho teh si nyaho kitun teh henteu. Loba bala kumaha? Walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula, kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah, ka para ulama. Kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa. Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia, ku masyarakat mabok. Iyalah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia. Ku hari masyarakat Indonesia teh judi, iyalah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina. Pagawean zina kuari, iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat. Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa, ku pagawean umat lantaran korupsi. Pemerintah korupsi, masyarakat maling, atuh sarua bae ngan beda bahasa. Iya Allah bakal nyiksa. Ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna. Tetangkalan arareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung. Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu. Tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup we nu ngontrak teu berkah kan ngaranna. Teu berkah kuari. Anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngeusi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrikna gulung tikar balik teu berkah. Aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah. Sarua bae. Ieu teu berkah ya kuari. Ya Allah ya Rabbi. Nah, urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararae. Sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 nu paeh. Mejeunana. Pakistan kamari 2.500 keur panas maeh kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh. Hitung ku sia teu kudu make kalkulator sabaraha ribu. Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh. Dah pararae. Padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajatna kakarake 49 derajat can 50. Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu. Aya naon eta di India? Nu nyaho. Iwal ti jelema nu nyaho. Aduh, heses yang masih ngomong. Aya seorang dai waliullah dakwah di India, kemudian pada bulan Rajab kemari ieu jelema tersebut diculik, dibawa ke Amerika, dibunuh hiji waliullah. Nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun. Jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika, dibunuh deui.
di Pakistan hiji golotama kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebat eta jelema dakwah teu perlu kukuana dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kena di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga pilih ngan ayeuna ngomong besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sadawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salap atau pernah sinis kanyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun enggak teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawawu urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokahkan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibnas syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji pada ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malaikeun gunana tak lantaran tadina dibacaan di doa aya TV bungen nya nama ngan heuleuh doang paling ya ieu mah nu bantak anak urang gede can sakola geus sayang meuli HP kemudian dibelikeun jamarah bae main internetnya na di HP ge wih luar biasa kabelah dieuna bisa muka sorangan tek nu susu teh nu pingping teh budak leutik eta teh kos kitu geus teu bisa ditahan ku kolotna kolotna mandi ku nya dipoto tolong teh coba blon teh anak nu kos kitu coba ulah ngabloonkeun ka anak baheulana teu ngadoa geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah Gusti
Ari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana tuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ke Gusti Allah, Gusti ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka aing. Mentek ketika aya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig. Geus sia nu kumaha. Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam. Komplotan jurig kabeh burung. Geus teu kudu ngarti teu kudu ieu mah caritana asal berangkat ngaji ikhlas dosa leungit. Geus teu kudu bingung-bingung ti imah ngaji diuk HS balik. Nih mata lah cenah kieu teh dibejaan ke pugu kitu kula mah atuh aing ngabejaan supaya leuwih kuat bae tah ya Allah.